warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Banatil Mujtahidin wal-ulama al-aminin wal-kulli fasil salatu syufi'atil muhaqqiqin wa ila jami'il musannifin wal mudarrisin mu'allimin wa jami'ul al-wasillah lil ulama min awwalin wal akhirin wa la jami'in wala mahajjan wala hadasanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatun minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufi wa huwa mawriduhu alaika wal a'malu anta mahdiha ilaiha wa aina ma nahdihi ilaihi mimma huwa mawriduhu alaika. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhinin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi al-ghuril kamilin wa ashabihi al-hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Wa ba'du, sabada manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam kawulanjengan mugia ditambih-tambih dicurah limpahkeun ka baginda anam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina ieu maqalah diuningakeun idza fataha laka wijhatun minat ta'arruf wala tumbali maha in qalla amaluka fa innahu ma fataha ilaika illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Wallahu alam bisawab. Di mana-mana anjeun terbuka pikeun anjeun cara ta'aruf kenal urang ka Gusti Allah, maka ulah ngajadikeun diri urang teh ngarasa ulah merhatikeun hiji perkara anu mana eta perkara teh ngajadikeun pesimis urang nalika urang sakedik amalna. Non margina margi kenalna Allah ka urang teh teu meryogikeun kana seueurna amal. Urang teh kedah kenal ka Gusti Allah margi dina agama teh awwaluddin ma'rifatullah. Awalna agama teh terangna urang ka Gusti Allah. Menawi di dieu Allah nguningakeun ka urang dina kaayaan urang sakedik amalna. Kadang kawis jalmi sok kenal ka Gusti Allah teh nalika seueur amal. Nalika eta jalmi getol tahajud, nalika getol duha, nalika kita sering ngaos Al-Qur'an, nalika ngaos sering ngalaksanakeun ibadah saum, haji, umroh, keur taat kitu sok sumping Allah teh kenal urang ka Gusti Allah. Tapi teu sadayana kitu. Aya jalmi nu teu loba amal kadang kawis sok disumpingan ku Gusti Allah. Janten sumpingna Allah kenalna hiji jalmi ka urang ka Gusti Allah teh teu aya patali sareng amalna. Upami Allah parantos hoyong kenal ka urang kenal we. Nemawi Allah seneng, Allah bangga ka jalmi-jalmi anu ngagaduhan sifat hamba. Jalmi anu ngagaduhan sifat hamba, maka eta jalmi kenal kana dirina. Di mana jalmi kenal kana dirina, insyaallah kenal ka pangeranana. Gitu. Jalmi teh ngagaduhan sifat.
sifat jalmi teh ku Allah di antawisna dipasihan sifat Allah tapi anu teu permanen. Jalmi ditakdirkeun ku Gusti Allah janten jalmi beunghar. Ari beunghar teh sifat saha eta teh? Sifat Allah. Berarti urang oge aya beungharna. Ngan beunghar urang mah dibeungharkeun ku Gusti Allah. Allah gaduhan sifat geni, urang ge aya nu beunghar. Ngan beunghar urang mah dibeungharkeun ku Gusti Allah ngagaduhan sifat alim. Hartosna Allah teh bimbingan. Allah teh pinter mun sakurang mah. Jalmi aya jalmi anu pinter. Tah eta jalmi nu pinter teh aya sifat Allah di eta jalmi. Anu sifat alim si Allah teh. Aya jalmi ngagaduhan sifat aziz. Naon aziz teh? Gagah. Allah teh ngagaduhan sifat aziz. Jalmi ge aya nu gagah salirana, gagah jabatanana, itu jalmi gitu aya. Eta teh sifat Allah dipasihkeun ku Allah ka eta jalmi. Jalmi ada dipasihan sifat suci. Allah teh maha suci gitu nya. Jalmi soleh, jalmi getol ibadah. Ta eta teh sifat Allah, niba eta jalmi sifatna teh. Anu kenal ka Gusti Allah terang kana kalemahan diri eta teh pamasehan ti Gusti Allah. Anu akhirna eta jalmi gaduhan sifat tawadu. Non tawadu teh rendah hati, DP teu ngarumasakeun eta teh boga abdi dikosongkeun kabehna teh. Abdi mah da teu boga naon-naon. Pinter ku pinter nama teu ngarasa pinter. Gagah ku gagah mah teu ngarasa gagah. Beunghar ku beungharna teu ngarasa beunghar. Tak eta jalmi sok sanajan sakedik amalna eta jalmi gampang dipasihan ku Gusti Allah, dikenalkeun Allah bakal ngenalkeun ka eta jalmi nu ngagaduhan sifat kamanusiaan. Sanes sifatnya ngarumasakeun sifat kapangeranan. Da eta mah sifat kami mere anjeun sifat kami ngan ulah di aku ku maneh. Kami teh beunghar dibere kami beunghar maneh ngan ku anjeun ulah di aku eta teh nu kami gitu. Akhirnya kumaha dan nu beunghar mah Gusti Allah, da abdi mah dibeungharkeun ke Gusti Allah. Ngarumaoskeun abdi mah da teu gaduh, tah eta ngarumaoskeun. Dan nu pinter mah Gusti Allah, abdi mah dipinterkeun ku Gusti Allah, ngarumaoskeun teu gaduh. Abda eta jalmi nu gampang dikenalkeun ku Allah, ngenalkeun eta jalmi. Ngarumaoskeun diri urang hamba. Urang teh sifat gaduhan sifat hamba. Sanes sifat pangeran. Upami urang masih keneh ngarumasakeun boga sifat pangeran. Upami urang beunghar ngarasa pangbeungharna. Gitu deh. Lamun urang pinter asa pang pinterna. Lamun urang gagah asa pang gagahna. Lamun urang soleh asa pang solehna. Eta sifat takabur jauh tina kenal ka Gusti Allah. Menawi upami urang tos dibukakeun rasa kenal ka Gusti Allah, sok sanajan urang amal teh sakedik Allah kasahoyong mah hoyong pasti kami kenal ka Gusti Allah. Gitu. Menawi eta teh lamun anjeun teu apal saenyana ta'aruf kana ka hiji jalmi ka Allah ka urang teh eta teh kehendak Allah. Ari amal urang naon? Amal urang mah hadiah ka Gusti Allah. Ari hadiah urang ka Allah jeung pamasehan Allah ka urang tebih moal sami. Urang salat ari hayang teh surga. Pan jauh. Mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbil bashar. Nikmat surga teh pan itu. Nu teu pernah katinggal ku soca. Nu teu pernah kadangu ku cepil. Bahkan wala udunun wala khatara ala qalbil bashar. Teu pernah kada gerentos hasan ku hate Kang. Eta nikmat surga anu indah eta surga teh rek digentosan ku salat urang anu talangke. Rek digentosan ku sedekah 2000. Sedekah 2000 hayang naon ka surga 2000 kan urang teh jauh-jauh ka surga 2000. Janten tebih tapi Allah tos ngerasakeun make rahmatna kajen teuing sedekah 2000 cek Gusti Allah teh sok asup ka surga kami. Tebih amal urang sareng ridho Allah sareng rahmat Allah tebih. Kantos
simkuring nyebatkeun aya aulia Allah ibadah teu kagok 500 tahun. 500 tahun eta ibadah nanti anteng-antengan ibadah dirsaning waliullah dina eta kitab disebutkeun ibadah nanti di handap laut ku Allah ditangtoskeun dikodokeun anjeun hindap ibadah anjeun aya di handap laut teu pernah maksiat tarfata ain teu pernah maksiat sakicep mata dadek ningali saha atuh di laut di handap laut dek ningali nu dibuligir panggil laut lain orat eta mah teu kabita-bita teuing ka laut tah di mana di handap laut waliullah kasih Allah eta kete ngantunkeun cenah dicarioskeun teh ngantunkeun ku Allah teh dipaberang lebet ka surga mangga anjeun asup ka surga kami kalawan rahmat kami eta jalmi nu ibadah 500 tahun teh nolak alim Gusti lebet ka surga kalawan nikmat salira ku rahmat salira abdi mah hayang lebet ka surga teh kulantaran naon kulantaran ibadah abdi nu 500 teh tahun teh nya sok atuh kadiekeun amal ibadah anjeun nu 500 teh atuh sekam Allah ke malaikat kumpulkeun mana catatan ieu amal ieu hamba kami anu 500 tahun teh ku malaikat dikembangkeun amal anjeunna 500 ladang ibadah teh tah ieu Gusti ibadah ieu hamba salira teh anu 500 tahun anu tarpatain la maksiat tarpatain teu pernah maksiat sakicep mata-mata acan ditampi ibadahna ku salira mana cenah pahalana ieu sok urang kilo ditimbang sareng nikmat Allah tiasa ngicep halis hungkul tiasa ngicep kunaon bulu soca hungkul tiasa ngicep eta ditimbang seep amal ibadah nu 500 tahun da can tiasa ninggalna da can tiasa ngadanguna da can tiasa nyariosna da can tiasa papahna sadayana seueur nikmat temasan ti Gusti Allah cek Allah sok anjeun rek asup ka surga kalawan naon nikmat geus beak ibadah anjeun nu 500 tahun teh seep ayeuna ibadahna ge jadi teu saimbang rek kumaha oge urang ibadah satakar kebek da moal tiasa ngudag kana rahmat Allah eta moal tiasa Nabi Adam maksiat hiji maksiatna teh ku Allah dikaluarkeun ti surga ari urang maksiat ribuan hayang asup ka surga panteu nya saimbang teh Nabi Adam sakali maksiatna teh tapi ku Allah dikaluarkeun ti surga urang ribuan kali maksiat hayang asup ka surga pan jauh upami Allah teu mukakeun pintu rahmatna tah eta jalmi nu dikenal ku Gusti Allah urang kedah kenal ka Gusti Allah lamun urang hoyong kenal ka Gusti Allah tadi tawadu non tawadu teh handap pasor ngarumaoskeun diri teh hamba urang teh hamba ari hamba naon hamba teh bujang anu hina ngarumaoskeun hina teu boga ilmu teu boga harta teu boga kekuatan teu boga kekuasaan sok saros urang dina syariat maka tinggal teh beunghar urang teh pinter urang teh gagah tetep urang tong dicacanak eta sifat Allah nu kenal ka Gusti Allah mah kosong sadayana teh kosong di antawisna carana saurna teh kangge ngenalkeun urang ka Gusti Allah kumaha orang yang terang ka Gusti Allah teh hiji kenalna urang ka Gusti Allah teh kenalkeun urang makhlukna Allah Allah teh ngadamel makhluk lain jalmi unggul makhluk Allah teh ngan ulah jauh we lah urang we kenalkeun da ari ngabas makhluk Allah mah seueur teuing aya nabatan aya hayawanat aya jamadat jadi makhluk Allah teh seueur urang we makhluk masa Adam tapakuraneun urang ku nyalira we wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah Allah anu ngaluarkeun aranjeun tina naon tina patuangan ibuna eta saha nu masihan napas kana utun inji ka orok cek akal lamun hirup teu aya napas mal hirup bakal maot belah mana lawangna ieu pan teu aya
tapakuraneun ke urang eta teh. Oh, saha nu ngahirupkeun? Gusti. Wa ja'alakumus sam'a. Allah ngajantenkeun pangdangu. Nu mawi urang opat sasian sok keling, ngos ngadoakeun ngoskeun Al-Qur'an. Naon margina tos ngadangu. Wa ja'alakumus sam'a. Terus wal absara tos dilahirkeun nembe tiasa ninggal. Nembe wal afidah wa ngeudamelkeun hate. Ngarumaoskeun, ngarasakeun daya aya hate. Ku Allah didamelkeun saperti itu eta teh tapakuran Allah, tapakuraneun urang ngabuktoskeun urang napakuran ka makhlukna Allah moal mungkin aya nu ngahirupkeun iwal ti Gusti Allah. Moal mungkin aya anu ngaluarkeunana iwal ti Gusti Allah. Eta si Utun Inji teh ngadua di alam rahim teh. Cek Utun Inji Gusti pun biang kiatkeun mugi tiasa niatkeun tali ari ieu. Abdi teh kabita pun biang nikatinggal dina leherna ieu ngaleueut esteler nyiraos kumaha wayah ieu cek Utun Inji eta teh nyarios. Ngene kabita Gusti hayang esteler abdi teh komo jam 12 ieu mah hareudang raos cek Utun Inji teh. Kumaha cek Utun Inji teh? Cek Allah teh hayang naon ari manjeun Utun Inji? Cek Utun Inji kumaha kiatkeun tali arina. Eta deui Utun Inji ninggal kana janten ibuna Gusti meuni kabita eta ibu abdi unggal wayah kieu dahar seblak we. Man kasana ibu-ibu seblak we. Tuang seblak we, karusum seblak. Abdi teh resep eta kana seblak Gusti. Kumaha saur Utun Inji? Pasihan kakiatan kana tali ari ibu abdi. Cek Utun Inji eta teh. Kubrag lahir ke alam dunia, ternyata nupang payuna diteuteuk saha? Naonna? Tali arina. Berarti robi alam teu aya manfaatna. Anu kapungkur tali ari teh di janten tetegenan nu janten jabang bayi tapi nalika robah alam ti alam rahim kana alam dunia maka tos aya manfaatna. Robina urang napakuran eta jalmi teh benten. Urang di alam dunia lamun napakuran ari urang teh orang dunia orang akhirat. Orang akhirat urang teh lain urang dunia. Dan sababna geningan eta pasti dilahirkeun teu langsung lumpat. Dan orang dunia mah langsung apal da di dunia na oge. Ibu gaduh hayam, netas langsung nyatu, langsung lumpat. Gaduh domba teu lila sajam 2 jam tati neangan jukut kan kitu. Bisa leumpang. Pan ieu nu janten urang kali urang ngorondang cacan ngorongan di aisula di bedong heula itu ulah tepikeun kagerak da bisi eta bisina potong cangkengna di bedong cacan dituangkeun naon-naon susu heula tiasa diajar paneme usia 2 tahun lami can bisa neangan dahar sorangan dipasian kene ku sepuhna 1 tahun dipasian tuang kene geus 5 tahun dipasian jajan kene geus 10 tahun dibere keneh jajan, 20 tahun dibere keneh udun, 30 tahun masih keneh dibere can gawe keneh. Eta budak mah can bisa neangan diri sorangan. Hayam mah geus bisa neangan diri sorangan. Jalmi mah teu bisa neangan diri sorangan. Kitu. Eta dinanakeun urang teh lain orang dunia. Orang langit urang mah. Da lamun teh maina orang dunia da langsung tiasa neangan diri, langsung jagjag. Buktina urang teu jagjag. Eta tapakuraneun urang lemahna urang teh eta teh ciri hamba bakal kenal saha nu nyiptakeun urang Gusti Allah. Kenali kahambaan kana kahambaan urang. Terus urang didamel ku Allah teh tina cai anu hina. Cai mani. Matak ibu teh mani geulis nya. Mani kasep, teh maci mani eta teh. Mani goreng patut, teh mani eta teh, tina si mani. Mani segala pat. Urang cai hina, cai anu dihinakeun ku Allah teh.
mulia kene nog meri daripada nog jelema. Nog hayam awis nog jelema sugan ieu aya nog ustad cenah. Manawi cenah bade hoyong kana nog ustad anggar alim. Ya tentu aya manfaatna. Hina saya jalmi mah. Nah pakuran ka urang sadayana eta kawasan ti Gusti Allah. Sahan wadamelna Allah ribuan cai mani nu jadi budakna mah hiji. Eta tak pakuran urang sadayana. Nembe ku Allah teh dipasihan nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, urang kenalkeun ka Gusti Allah teh tina penciptaan urang oge, urang dipasihan nikmat sareng Allahna. Pan aya nikmat aya Allah. Lamun nikmat mah bentukna. Allah fungsina. Nyarios, benten-benten nyariosna. Tapi aya nyarios teh aya nikmatna, tah nikmatna nyariosna. Fungsina eta nyarios. Lamun ayeuna soca ningalina ta Allahna. Urang dipasihan soca teu sadekedik jalmi nu gaduh soca tapi teu ninggal. Tete pabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ku Allah dipasihan cepil, aya nu gaduh cepil sagaraduh cepil, tapi teu dipasihan ngadangu, korek sabatna. Dipasihan pangambung, mancung irungna mah geulis, ngan eta teu bisa ngangse kan kitu. Biwirna mah wah, sae lah. Geulis, tapi pego. Aya benteu eta dipasihan nikmat teu dipasihan Allah. Jalmi dipasihan nikmat tapi benten dina Allahna. Aya jalmi dipasihan sampean. Urang mah dipasihan sampean teh nanjong mato kakah bareuh. Wargi urang mah najong bal aya nu duwikeun 1 miliar. Sakali najong eta teh. 2 kali najong 2 miliar. Itu teh benten nikmat apa sami sampean mah. Urang gaduh pandangan urang nyerat nanda tangan terjadi artos. Lamun presiden nanda tangan cair 3 triliun. Kitu we. Benten pandangan sami pandangan alana nu beda. Ada babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tah urang eta napakuran hoyong kenal ka Gusti Allah, tapakuran we makhluk, da urang aneh urang teh. Urang teh aneh cenah ge. Tong aneh kana sulap teh aneh, trik eta sulap mah. Urang ge sabenerna mah aneh pe aneheun. Nabeut bisa ngomongnya. Nabeut bisa ningalinya. Dan nyieun orok teh anggar teu bisa ningali. Duikeun ka Allah ka jalmi-jalmi nu pinter, sok lamun anjeun bisa pangnyeunkeun naon sireum pangnyeunkeun naon eta teh nyamuk naon teh nyamuk teh reungit nah reungit asana pangdamelkeun reungit kumaha mesinna di mana darahna di mana jantungna pada jantungan pasti matana pasti aya mataan pan teu kacir urang dia mana pun nyamuk reungit ge aya deui an makhluk Allah nu langkung alit napakuran kagak tebih teuing napakuran urang ieu kata teh nembe urang napakuran kana diri urang nembe urang kenal ka Gusti Allah tah tadi napakuran lemahna urang tawadu sebatna di mana parantos urang napakuran kana diri urang maka urang kenali sifat-sifat urang tugas-tugas urang. Tugasna naon? Tugas makhluk Allah. Urang dipasihan makhluk Allah teh aya makhluk Allah nu jamanat. Aya makhluk Allah anu hayawanat, aya makhluk Allah nabatat. Tah urang oge makhluk Allah ngan ditugaskeun benten. Aya makhluk Allah ditugaskeun cicing, aya makhluk Allah ditugaskeun nyaring, tah urang mah ditugaskeun teh emut eling ka Gusti Allah. Jadi eling teh dikir ka Gusti Allah. Anu salajengna
kangge urang mau ka Gusti Allah, kenal urang ka Gusti Allah, tinggal makrifat teh tinggal ciptaan Allah. Allah nyiptakeun, Allah teh ngadamel makhluk. Sifatna kapangeranan atanapi sifat uluhiyahna Allah, sifat Allah teh ngadamel makhluk. Satus ngadamel makhluk tadi antepkeun ku Allah teh, terus dirizkian Allah teh. Terus dirizki kunaon? Dijaga ku si Allah teh. Terus dijaga maot teh. Gitu. Eta teh hadamelan Allah teh. Allah ngarizkian makhluk, nyiptakeun makhluk. Tanda-tanda kawasan Allah didamel makhluk salam dunya. Manusia didamel ku Allah. Dia surat Ar-Rum sebutkan wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Di antawis tanda-tanda kanggo si Allah teh kami nyiptakeun anjeun tina taneuh. Urang teh didamel tina taneuh. Eta kalau kamar tadi cenah cimani, tah cimani teh saripati taneuh gitu. Bapak urang Nabi Adam alaihissalam didamel tina taneuh. Sok upami urang ngadamel taneuh jadi naon? Jadi genteng. Jadi bata. Jadi naon deui? Jadi tembok. Ari yang Allah ngadamel taneuh kun fayakun jadi jalmi. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Bisi teu percaya urang tina taneuh ibu engke lamun tos sepuh kitu nya sok disebut naon? Bau taneuh kitu nya. Terus maos bau taneuh teh. Gosok we nya. Gosok dakian. Aya daki, daki pan taneuh teh. Tina taneuh urang teh. Urang teh nyebar di mana-mana, asalna teh hiji. Wa min ayati an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Urang teh eleh kunaon ku kenteng. Kenteng luhureun urang gitu. Gagah dipoe gitu. Urang teh kawon ku bata gitu. Lamun urang teu ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Ku Allah idamel basyarun tantashirun. Nyebar di mana-mana urang teh. Malu Allah teh ngawitan hiji Kangjeng Nabi Adam disebarkeun aya di alam dunya wartosna salam dunya teh ieu jalmi teh aya 5 miliar. Rek percaya teu percaya. Pokona mah eceuk we da cenah ala salam dunya teh jalmi teh aya 5 miliar eceuk eta oge. Umat Islam teh salam dunya ibu ngan aya 1,5 miliar. Ulah asa panglobana umat Islam teh ngan 1,5 miliar umat Islam teh. Sesana batur eta teh. 3,5 miliar teh. Nya urang di Indonesia panglobana saalam dunya mah umat Islam teh ngan 1,5 M. Jadi teu seueur umat Islam teh. Aya nu langkung seueur gitu. Nah, didamel ku Gusti Allah teh eta teh disebarkeun saalam dunya. Ngagaduhan agama masing-masing. Ngan urang ngagaduhan keyakinan innad dina indallahil Islam. Ku Allah oge didamel manusia teh teu hungkul disebarkeun wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah ngadamel manusia teh tuluy we ku Allah didamel langit jeung bumi. Wa min ayati khalqus samawati wal ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Benten lisan-lisan jalmi sadayana. Benten warna kulit jalmi sadayana. Bujing-bujing beda negara, beda kampung we, beda bahasa. Pada orang bahasa Sunda. Urang bahasa Sunda. Cikaung girang bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Bahasa Sunda. Lagamna geus beda. Kaceulang tos benten deui gitu. Janten ku benten eta teh ieu teh tanda-tanda kangguan Gusti Allah. Dina bahasa Sunda geus beda lagam. Dacan aya bahasa Jawa. Dacan aya bahasa Melayu. Komo di bahasa di luar negeri.
Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, warna kulit beda-beda. Aya anu bodas. Bodasnya bodas. Aya anu beureum. Aya anu hideung. Hideung teh nya hideung, jiga kopea hideung. Aya anu sawo mateng, tah urang mah sawo buruk urang mah. Itu dah sawo buruk urang. Bodas henteu hideung teu sawo beureum. Janten benten budaya, benten lisan, benten warna kulit, benten budaya. Budaya jalmi teh eta didamel ku saha? Ku Gusti Allah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Lamun urang-urang Sunda berarti budaya urang teh budaya Sunda. Ari budaya Sunda ti saha? Ti Gusti Allah. Da ku Allah damel budaya oge pan benten-benten lisan, benten warna kulit, akhirna benten-benten budaya. Budaya teh ti Gusti Allah. Sepanjang budayana teu kaluar tina syariat, tah teh budaya anu sae. Benten. Kangjeng Rasul orang Arab. Cinta kana budaya Arab. Urang orang Sunda cing cinta ka budaya Sunda. Mata mun teh orang rek nyunah, nu penting ibadah tutup aurat. Ibadah teh tutup aurat mah dina agama. Carana kumaha rek kumaha teu diatur. Ulah hayang jiga orang Arab eta mah di ditu ge supir ge jadi orang Arab. Orang Arab ge supir ge nganggo jubah. Jadi eta aya orang Mesir menuju umroh. Supir MDT kata orang Cianjur alit katanya nyiap karena bus orang Mesir. Wah eta mah ngambek orang Mesir gitu nya, turun eta mah orang Mesir rek digempleng udah eta orang Cianjur teh keur meleutik teh ada supir teh eta ibu da budaya anu beda dicabak janggotna. Ari sugan teh bohong, cekun guru teh cabak we cenah janggotna, dicabak janggotna di kieu. Da luluh hatena teh da teu jadi ngepretna teh, dicabak janggotna teh. Beda budaya eta teh kade. Sanes bohong eta teh, sok we ka Arab lamun ibu. Cabak we janggotna, keur ambek-ambekna damang eta teh. Coba lamun di urang aya ustad panjang janggotna keur ambek cabak janggotna, mah apa ambek. Budaya nu benten. Nah orang sing bangga karena budaya orang teh. Eta teh tina agama. Bahkan nah budaya Sunda mah leuwih hebat tibatan budaya sanes. Da urang mah orang Sunda mah tos berbudaya Islam. Nah para wali seueurna di Jawa. Jawa Timur 5, Wali Songo. Jawa Tengah 3. Urang hiji. Nah mun teh mah saimbangkeun. Ditu tilu ya tilu kitunya salapan gitu. Ieu mah Jawa Timur 5, Jawa Tengah 3, Jawa Barat dan hiji. Da Jawa Barat mah teu kapungkur geus Islami teu kudu diislamkeun deui. Tos ngagaduhan budaya anu sae, akhlak anu sae, Jawa Barat mah Sunda mah kitu. Mata urang sing hafal kana budaya. Ulah rek mawa-mawa kabudayaan batur. Urang sing apal kana jati diri abong itu kudu make Rasulna kudu make jubah udeng diiket asal diweuh rek ibadah teh. Itu budaya itu. Urang mah budaya urang mah budaya Nusantara. Gitu. Budaya urang. Sunnahna naon? Sunnah urang pamadegan. Lamun Kangjeng Rasul cinta budaya Arab, urang Sunda oge sing cinta budaya Sunda. Kitu bahasana teh. Lain kudu jadi budaya Arab, da orang Abu Jahal ge orang Arab. Abu Lahab orang Arab make jubah sarua Abu Jahal jeung Abu Lahab oge. Nu penting akhlakna anu robah. Da ayeuna mah seueur anu naon? Harobah jeung budaya-budayana asup ka dieu teh. Lahirna demo marake jubah gitu tuh. Biasa we urang sing cinta kana budaya urang. Nganggo kameja sing apal ciri jati diri ngagaduhan ciri teh eta teh mangrupikeun kebanggaan kahebatan hiji jalmi. Ibu dihargaan ku saroge kumarga aya ciri kaawewean, kaistrian.
papahna papah istri, nyariosna nyarios istri, someahna juga istri. Pake tuh ku bapa oge bakal dihargaan, ibu ngahargaan ku caroge, kumbari aya ciri kalalakian, lempangna lempang lalaki, sorahna sorah lalaki, tanggung jawabna tanggung jawab lalaki. Sok sanajan masih apakah mulan malen ka ibu, tapi aya ciri kalalakian dihargaan aku urang teh. Naon sab aya cirian. Kudu aya cirian. Tarasi hargana 500. Aya sabarna. Tarasi pangaosna 500.000 namanya. Geus 500 keneh da teh aya 500. Padahal cari tarasi teh bau. Ari bau teh na ciri tarasi eta teh. Lamun hitah mere tarasi satreuk tapi eueuh ciri bauan. Aya hargaan mah jalmi lain lalaki lain awewe, lamun ngantunkeun pameget janten almarhum, ngantunkeun istri janten almarhumah, teu puguh lalaki jeung awewena rek disebut kumaha ieu lalaki aluminium teu paruguh teh janten teu aya harga gitu. Aya ciri eta teh lamun ustad pantes disarung anggo acuh koko di kopiah, ciri pantes dihargaan ku jamaah ustad. Ya, preman di kakaos, di lepis, di cinggi terminal, pantes cirina eta. Sieun urang geus kitu oge. Pat ayeuna mah tibalik eueuh cirian. Abdi ninggal ka nembe ka Ciparai. Aya tukang parkir make kopiah. Gitu. Itu ada eta anu lain bangga ngahinakeun gitu. Jadi preman di kopiah, ustad di laan kopiah. Ini aneh. Oh, nggak asa gagah ustad di kopiah hadap di saruan. Eta teh eueuh cirian. Eueuh cirian. Nana ciri eueuh harga. Nu penting mah hate, tah eta takabur di dinya bijil. Nu penting mah hate. Ciri ge kudu peryogi. Ciri teh budaya eta teh anu kedah dijaga. Budaya kedah dijaga. Kangjeng Rasul cinta karena budaya Arab, urangnya sing cinta karena budaya Sunda. Urang teh saha urang teh pameget, anggo asup pameget. Istri anggo asup istri gitu. Ustad anggo asup ustad, preman anggo asup preman. Sok mun teh mah satpam make baju polisi disarekan moal. Hari maneh mah make baju kami anu kami. Polisi make baju tentara lain tempatna. Kudu bisa nempatkeun. Eta teh budaya anu kedah dihargaan ku urang kabudayaan. Kan urang teu apal anu penting mah. Ulah anu penting mah eta teh naon marwah kalungguhan. Nah, urang terang ka Gusti Allah teh, nah Allah ngadamel eta. Nu kedah ditapakuran ku urang. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinat. Geuningan ieu teh damelan Allah. Urang tiasa nyarios. Nah, istri bet nyarios ngawek-wek we. Nah, ari laki jempe we. Kudu ngarti. Sabab istri mah diciptakeun Gusti Allah kitu. Lamun istri tara nyarios eta teh teu normal. Lamun istri teu cerewet teu normal. Cek ahli istri mah minimal 20.000 kosakata kada keluar bahasa. Itu 20.000. Lamun pameget 5.000. Lamun istri teu nyampe 20.000 stres istri mah eta teh. Di normal lamun istri non cerewet normal. Lamun istri teu cerewet teu normal. Berarti keur ambek eta teh. Oh. Ya lamun ibu teh jempe bae eta teh aya ka ambek eta teh sabenerna mah. Ini. Jantan teh isi teh ngabentenkeun. Jantan aya ciri-ciri nah dipasihan ku Gusti Allah teh kitu. Bapak ibu ulah ambak ka bapak lamun jempe wae Pak ngomong atuh ulah ambak. Da mang bapak meureunna kitu. Benten-benten ku Allah teh. Ayeuna kumaha? Oh geuningan. Ieu teh damelan Gusti Allah. Allah ngadamelkeun jalmi nu benten-benten. Atos didamel teh ku Allah dirizkian. Urang teh dirizkian teu diantepkeun dirizkian. Allah masyan rupi-rupi rizki ka urang.
aya rizki anu disebatkeun rizki anu dijamin ku Gusti Allah sadayana urang teh jamin rizki wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha urang teh uteuk tongo walang taga eta bahasa teh eta na uteuk naon tongo naon taga walang taga eta apa ngancek sebut gitu uteuk tongo walang taga dirizkian Gusti Allah komo deui manusia teh urang teh dirizkian Gusti Allah benten-benten di sini ngan umum dijamin di sini Gusti Allah aya rezeki anu ku Allah teh ladang usaha tetapi rezekina mah sami ngan paninggalna beda anu dituang ku urang kadang-kadang nu dituang ku urang jeung jamin anu beunghar kadang loba teh loba keneh urang ibu gaduh hartos 50.000 biasa meser kangkung jengkol asin tuang sandayana nu beunghar mah gaduh hartos 5 miliar tapi segala ulah domba ulah sapi ulah hayam ulah endog temenang endog tina hayam sangu ulah asin temenang arat teu jeung naon abdi tuang eta tahu dikulum teh teu tempe dibeuleum gitu harus sapikasa kiamat punya rizkina ageung mana jeung urang nu tadi urang kan 50.000 itu 5 miliar rizkina ageung urang sanesna mah ngan itu mah non fata morgana we hungkul paningali we hungkul jadi Allah adil wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha tapi aya rezeki teh berbentuk anu hayang diusahakeun ageung sareng alif wa allaisa lil insani illa ma sa'a aya rezeki nu diusahakeun getol usaha nya rezekina beuki getol rezeki secara lahirna gitu aya rezeki nu ku Allah dipambihan teh kula ladang syukur wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum syukur teh ku syukur tambahan Gusti Allah teh rezeki teh aya deui rezeki ku Allah dipasikeun tina jalan nu teu disangka-sangka kasaha kajami anu takwa wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib ibu teh uih kapangaosan ieu teh rada takwa berenang saeutik mah teu pernah nimbrung teu pernah nyimpen uih ti pangaosan teh ujug-ujug aya nu masihan artos 5 juta alhamdulillah mudah jadi doa mudah-mudahan itu aya nu masihan eta rezeki teh disangka-sangka ladang takwa gitu aya deui rezeki ladang istighfar jangan bisa istighfar maka Allah bakal dilipatkan di sini istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sing leres mah eta teh Bu eta teh sanes bahasa Sunda eta teh Quran eta teh ngasuh dilagamkeun kitu ku sepuh ulah lepat tajwid istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kana panjang kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara jika Sundaan ini padahal Quran eta teh jalur istighfar teh istaghfir rabbakum pek anjeun istighfar ka pangeran kami anjeun jurus istighfar innahu kana ghaffara sanyana pangeran anjeun teh nu maha pangampunten engke di mana istighfar yursilis sama Allah bakal ngutus langit yursilna alaikum bidoro malu musul hujan anu lebat yumdinkum bi amwali wa banin anjeun bakal dijembarkeun harta anjeun jeung putra-putra anjeun wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara didamelkeun naon kebon-kebon jeung walungan-walungan tah eta teh rezeki ladang istighfar
Edi rizki kulantaran sedekah aya. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adhafan katsira. Ladang sedekah ku Allah dilipat gandakeun. Cek dibahas masalah sedekah. Edi rizki karena murang kali. Ibu gaduh murang kali kade ulah sieun gaduh murang kali teu kaparaban kade. Wala taqtulu auladahum khasyata imlaq. Anjeun ulah maehan budak anjeun kulantaran sieun teu kaparaban. Anu dikhawatirkeun kurang lain sieun teu kaparaban, sieun teu ngadidik eta mah. Anuna ayeuna teh jalmi-jalmi teh lamun kapungkur gaduh murang kali teh gaduh naon? Tambah rezeki. Sepuh kurang matak sepuh kapungkur murang kali teh 10, 15, 20 hiji sebenarnya sareueur tapi da saroleh deh dan bisa ngadidik. Urang mah paling seueur 5, 3 udah mah teh. Nya sakitu ge alhamdulillah daripada loba teuing tapi teu bisa ngadidik. Akhirna kumaha diantep we murang kali teh di jalanan teh budak saha ieu teh nu dikepang teh nu ditenok teh barudak teh budak saha teu kadidik kieu teh. Kitu. Nu penting pendidikanana. Gaduh murang kali teh rezeki eta teh ti Gusti Allah. Lamun tiasa ngadidik masalah agama. Aya deui rezeki nu masalah ti Gusti Allah kulantaran nikah. Wangkihul ayama minkum wassalihin min ibadikum ma imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah. Kapungkur mah urang sacan nikah teu gaduh kompor. Gaduh we nikah, ras we nikah gaduh di kompor. Kapungkur mah can gaduh naon? Kamar. Gaduh nikah, gaduh kamar. Janten teu gaduh lomari, gaduh we lomari. Janten garaduh we tambahan rezeki nanti Gusti Allah. Tah rezeki ti Gusti Allah teh eta teh mangrupikeun nikmat pamasan di Gusti Allah. Lamun urang terang saha nu masan rezeki nyata Gusti Allah di dinya urang kenal Gusti Allah. Di mana ku Allah tos dirizkian mualami da urang teh hirup masih bakal maut. Tah maut oge eta teh mangrupikeun kersaning Allah. Kakuasaan Allah kadang bikin kenal ke Allah lamun anu maut teh tapi jamin untuk kenal ka Gusti Allah ningali jamin maut teh hare-hare we morukan batur nu maut teh da urang mah sehat kene kitu pan da urang mah jag-jag kene da urang mah ngora kene lila kene maut urang mah teu tiasa kitu maut mah lain kumaha urang tapi kumaha Allah. Di mana we tempatna aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana we anjeun ayana maut teh bakal nyamperkeun ka anjeun sok sana dina tempat anu di karangkeng ya enggak masyaallah. Nu penting urang mah nalika urang tos aya papasten ti Gusti Allah urang bakal maut emutan urang mah lain mautna kitu teh. Sanes mautna Gusti panjangkeun yuswa abdi kersa panjang usia ibu 1000 tahun batur geus selalu kita baturan urang sorangan 1000 tahun anu penting naon husnul khotimah nu penting sae tungtung abdi tungtung hirup urang anu sae jalmi nu mautna sae cirina teh Bu di mana maut teh ngucapkeun kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Matak suku dibimbing ku talqin la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Lamun ngep-ngep teuing lamun teh naon da berat maca la ilaha illallah sekali pikir mah tong panjang-panjang teuing bisi eureun dina la ilaha. Ayo we la ilaha geletuk we maot aya pangeran entong Allah beuk we Allah. Tapi lamun tos tereh pisan neme Allah. Awet kamet panjang kene mah masih kita da jag-jag kene mah la ilaha illallah tapi tos mulai seep napasna Allah bisi tina la ilaha eunna kitu Allah. Tapi da eta teh langki. Ayeuna dina film hungkul nu la ilaha illallah muhammadur rasulullah geletuk maut na film apa ninggal kitu teh jarang masih nama kitu teh
dina film gitu. Ciri teh gini. Aya deui cenah cirina teh dahina teh kesangan. Aya kesangan. Naon margi cenah kesangan? Margi mayit teh ku Allah teh aya disebat mayit sae, mayit awon. Lamun mayit sae kesangan. Lamun mayit awon gering cenah kitu. Nah cenah mayit garing margi tos sape gitu. Kesangan. Lamun garing reuwas eta teh. Mayit sae mah ditinggalkeun teh ka awonan heula. Ye neraka. Nu sae mah nya yuh adab kubur. Yuh ka awonan we hukum. Siksaan hukum. Kumaha cek Allah teh cek malaikat teh lain eta mah. Lain jang anjeun, eta mah jang jelema loba maksiat. Ye bagian anjeun mah tembongkeun ka saya nikmat surga. Gumejeng we kesangan. Tah kesangan ku lantaran ninggal neraka. Teh ya. Ari malit anu awon mah ditinggalkeun teh surga heula. Lu itu bidadari. Ieu bangunan-bangunan surga, ieu nikmat surga ditembongkeun. Allahok bae kieu. Cek malaikat teh lain jang maneh, ieu nu maneh mah neraka ruas. Eta teh. Teh di antara teh mayit anu sae jeung mayit anu awon. Termasuk jalmi-jalmi anu amal soleh. Bakal disalametkeun lamun urang gaduhan amal soleh anu rutinitas. Matak amal soleh teh kedah janten rutinitas kawajiban urang. Kawajiban anak anu dijantenkeun rutinitas diistiqomahkeun anu akhirna nalika urang ngantunkeun teh ku Allah dijantenkeun kawajiban janten amal kawajiban eta janten pahalana ku Allah dianggap pahala syahid. Ibu teh rek nadar ngajibkeun kana diri mamata fi talabil ilmi mata syahidan sajal nu maut tidak milari ilmu maut syahid itu teh rek nadar ngaji teh sek saminggu sakali we da emak mah poe Sabtu ka sawah Jumat ngilu Jumatan Kemis teu bisa kada ka pasar terus sur alasan rek poe Minggu we da Minggu mah libur gitu teh rek ngaji ka anur we sambil sakali mah da poena libur poe Minggu teh naon unggal dinten teh dianggap ibadah eta teh ibu teh dinten Salasa teh angkat ka sawah terus eta mak naon ngaramet nuju ngaramet kacabak ari sugan teh belut tepek teh orai dipacok ka orai teh di sawah teh geletuk we maot di sawah teh kulantaran kapacok orai jiga nama keur dudulnya katinggal nama kapacok orai teh ya padahal hakikatna eta jalmi teh maut syahid non margina maut syahid pandat gaduh niat rek moal eureun ngaji saminggu sakali komodeui nu unggal dinten ngawasna dicatetkeun asal gaduhan hiji kawajiban moal eureun ngaji sepanjang hirup mah rek ngaji we rek capek teh capek ngaji we gitu eta teh jalmi anu dianggap ku Gusti Allah bakal husnul khotimah kedah gaduhan kayakinan urang dina ngalaksanakeun ibadah teh janten hiji kawajiban tah eta di antawisna urang tiasa ngenal ka Gusti Allah teh tinggal nikmat Allah anu sumping ka urang tinggal makhlukna Allah jeung tinggal dadaman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mudah-mudahan aya manfaatna. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Hamdan ya ya Allah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma fa'alna bi ni'matika wa sunana ya rahmataka wa takilna min
harrik bihi lisani wa qawwi bihi janani wa sadid bihi fahmi wa qawwi bihi azni bi qawlika wa quwwatika fa inna la wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al Maulaya salli wa sallim Wassalamualaikum